ajar sia lamun aing teu bogoh kana Lasari ieu teh lemur ku aing geus diawut-awut kabeh diacak-acak ku aing lemur kek sakedap jeung ambek-ambekan piye ono apa iki hah ya aing teh daftar teh poe kahiji daftar teh pangheulana aing poe kahiji tapi nah aing dibere kesempatan aing poe kalima hah apaan ieu teh dikocok wah kocok-kocok naon menang leleur tina ulian saja sanes leluhur nangking pan undian wah undian waduh beuna-beuna teuing sia nya eta mah bade diteraskeun mangga bade entuk kitu naon nanging uang pendaftaran angus jadi tuluykeun aing bogoh nya tuluykeun nya monggo ulang bekan-bekan geus mayar ongko aing nya monggo sate acan pitotama ada administrasi anu teu acan dibayar nyaho aing uang konsumsi uang keamanan jeung uang kebersihan kabehna 30 juta tah ku aing disadiakeun tah 30 juta bawa mereka hajat melek aing mereka hajat melek hajat Yunatan tuh naon nu penting duit haling sate acan pitotama kedah namprokeun lapanangan antawi jago serang peminat nawiskeun ieu sayembara teh bersih antara nabi suceng maksudna sesalaman najis teu suri najis deui make sesalaman aing moal nya jeung musuh we piye iki haling nyengkah panitiana odak dak gor cari hamnya goblok jancok kurang ajar sia ulah waka amek-amekan atuh santai we santai enjoy da urang teh teh sayembara teh lain musuh lain yangan memusuhan tapi ieu mah nya eta teh we artina sahanu teu sahanu kuat ulah waka amek-amekan tenang woi lawan jago naon urang aja iyak osar loba omong jadu mundur pandang mulang singkir adang makalang urang ajar iya wap lawan jago wap hidup jago rek sare mah di imah hoy urang ajar iya woi oh ya sakira-kira rek sare mah di imah hoy hudang euy hudang sing gede hulu ala loba sare mula lajo abong di lemurna si goblok sare mah kumaha aing we sare lain kumaha aing goblok teh wah ya wih woi ayo sih what woi puas ya gede hulu sia teh kalasa siap kala pelontongna dikahareupeun teh euy sare mah di imah rek molor mah digogobrok ge euy rek sare mah di imah we sia teh bawa ajar bawa kasih sekalian siap kalasa siap pita hayang kawewe tapi beye euy kawewe tapi elehan alah sia gede teh sumut lawan siap pitak sia pitak sia si untuna pas sia si huntu palsu sia mula lajo we goblok kumaha aing we ieu lemur kumaha aing lemur aing tapi dapina teuing siana can prit can naon geus main teungel wae brengsek sia mah pitak sia sia ya urusan aing lain urusan maneh goblok lain urusan kieu ieu lemur urang nya ieu lemur urang macam-macam disikat ku aing sia lamun kitu wani turun jeung aing gelut hanya ho kana teh wae jeung aing sok sia turun sia lamun wani jeung aing sia tapi nabina teuing sok turun lamun sia wani jeung aing kalam euy kontrol euy net dengekeun pitak ya sia can prit can naon geus main teungel eta teh tesa goblok aing sia mabok naon teh
kan mabok urang urusan naon jeung manehnya Eta buuk tiga sayang manuk itu saya teh. montong mamawa fisik geus ieu mah mau Lain mau apa sih saya nyebut pita kaing. udah siana polontong atuh sok jelek kumaha ayeuna jeung di dieu we ieu mah jeung dadang pelek tanyakeun Dadang pelek. tah dadang pelek Emangna sia dadang pelek teh pagawean naon? urang Heeh. rumah makan padang bos Urusan anu jeung naon jeung pelek? urusanana kumaha urang mah ngaran-ngaran sieun loba ngatur leng guys. Sia mabok mengeje bobolotot kaing emang aing rek sieun. Sok lamun kitu mah diadu jeung aing sia. Diadu dihandap aing galungan hanya ho. Di dieu we atuh bos, di dihandap mah bos loba batu bos. Bisa beling si kacugak nya. Di dieu we nya. Teh sudi teuing setan. Nyingkah goblok itu sia. Centang bos aing. Beungeut tiga ucing garong gitu sia teh. Nguningakeun ka Prabu Udak Setegal. Sekali-kali ente kenging nyeksekan anu nonton. Beres. Hidup dia hidup. Margi nu nonton mah bebas, bade moyok, bade muji. Iya. Eta hakna penonton. Iya panitia babaturan dadang ieu mah jadi ngadukung ke alam. Kecuali nu eta. Aduh. Kecuali. Kita mah nu lalajonan teu balik. Ulah Anu nonton mah rame lelajo, untuk rame balik, boga duit jajan, untuk boga duit nganjuk, bebas. Oh, keamanan di mana wae atuh yeuh. mana wae atuh ya? Aya nu riweuh teh kalau kitu we. Di mana wae warso. Ngadon ngariwokan patanang nanahaon model kitu patut. Tengah hargaan aing selaku hancip. Hancip di dia ya aing kurang ajar. Hah? Kurang ajar ya aing hancip pelacak ya aing. Anjing pelacak. Kabina-bina teuing macem-macem diciluluk diluluh ku aing. Kabina-bina teuing seteh ngahina ngapi topi goblok. Tapi topi maneh atuh. Dadu mundur pantang mulai lawat diningalan Ajar maksud wayu ya. Woi. Iya. Hidup jago. Hidup jago. Ayo. Modar. Modar sia. Nah, Menang dan menang. mangga urang etang deui. Margi ieu teh acan sa urang et naon? Kalau sih ya mah ulah dihitung ku aing digiwing anjing pita. Jual dang, mana jual dang. Teu sangka geuning dicawi talita ya jin iprit. Waduh, aing mah matak di dieu kade, paingan kieu ente mulai menyan heula. Aduh, aing beki siang beki rame antawis patanang sareng jago saemara. Nanging kejoget daya nu mangap mulia anak adik jaya anana ya Jakarta milung anu memang sakti mandraguna pun cingila papa atosin pujanda kulit teu aya para patanang sadayana jadi pacunang kitu kayaanana. Urang tenen dihandelem hieum gesan sampereun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranting nyokot ninggalkeun ke bakal kasamper deui. Ieu ge. Tak serius.
di kampung anu nyingkur sisi gunung gatelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kasah ku bangga bisa kapatri ku pangarti senyatane kisabda palon Lurah Semar Kudapawana anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadina kulawarga Semar teh estuning dipika hormat kusadayana tatangga di Tumaritis malahan dipiconto dipikolot di Semar Badranaya sadayana ajrih malahan jadi tuladan keur tatangga nulian nanging kiwari kulawarga Semar teh jadi omong balarea malahan ngadak-ngadak seueur warga Tumaritis anu ngadon pinah ti Tumaritis alim saampar salang kulawarga Semar ari anu jadi cukang lantaran ieu kajadian gara-gara kalakuan salah saurang putrana Semar Badranaya anu cikal nyata Astrajinga anu tadina Astrajinga teh istuning pikaresepeun pikalucueun seueur jalma anu resep ulin jeung Astrajinga nanging kiwari Astrajinga dijarauhan ku tatangga-tatanggana margi kalakuan Astrajinga kiwari jadi ungah adat jadi jalma teu kaopan tepayaan gampang kasinggung malahan sok ngamuk di Tumaritis ari ngamukna teh teu eleum-eleum kebon diawut-awut balong dibedah-bedahkeun kayaanana di Tumaritis estuning tiis somrek margi seueur tatangga anu pinah di kampung Tumaritis desa kenal Gorowong atuh ya kulawarga Semar Badranaya sedih prihatin ya asa dipopokan kokotor aing ku si cepot lucu aya anak